hari Agustusan tanggal sabarai. Ya tanggal 17 di teh ah. Aing, urang mah berapa deui maksud teh? Nya ayeuna tanggal 5. 12 poean deui lah. Oh, pantesan mana geus nyen kos kieu. Heeh, yeuh persiapan pan. Kantena kantena. Santehna mah gunting tah. Gunting lah. Tadi kurang bantuan? Oh, meter ya. Iya lemna. Eta lemna. Iya leutik amat. Kurang kitu mah nya. Kurang panjang tuh. Oh, panjang dia tuh lah. Nempo si Rudi teh. Buka tuh tadi nganterkeun pamajikan ada ke puskes. Ih, kaguannya budak deh. Kita sekitar, hujan meureun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari mana sama wae euy. Pas nganterkeun Bikang ka puskes sekalian nyimpang ka Nungora. Pek teh seungit tah. Kanu ngora teh bang beungeut pas-pasan oge beungeut Avanza pas kitu. Naon si Avanza teh? Avanza kitu-kitu nah. Etang sok dipajang-pajang mending di jalan cucukan. Cucukan. Oh, Gunder. Ari sia eta mah kadung ngora goblok. kok lain ka Nungora? Ayo, Des. Naik bantuan aing. Bantuan. Meter. Bisa tuh. Neng, kopi Neng. Neng. Kopi telu. Kumaha sih ieu teh? Di eleman gitu. Di lem. Beureun hiji, bodas hiji. Nuhun Neng. Dia pamajikan ya? Heeh, ngora ieu ge. Oh. Kuita. Besok nuhun. Kita ngopi tadi di jalan. Ulah beureum kabeh, ulah bodas kabeh, merah putih. Beureumna di luhur gitu. Heeh. Ya mati banglen kuat teu becus. Jerawat. Gitu Kamot di tah perang meuleun. Yang mendingan perang dulu muk teu make elem. Oh, bener oge sih. Komo zaman ayeuna mah hararese kieu badan. Bener sih. Mendingan kena zaman perang, dibandingkeun zaman ayeuna mah. Ayeuna mah nanaon teh meuni marahal. Modal ge mayar eta mah. Modal ki ge meuni kudu mayar ayeuna mah. Ya bener sih. Ayeuna mah mun kesal-kesal coba erek diberikeun ka mah zaman Belanda mah. Tembelkeun ke Belanda ku urang ka seorang teh ya. Bener ya. Ih. Ieu kalau diacak-acak ieu maneh mah euy. Gimana Teh. bantuan? Tah ieu. Beureumna di luhur gitu modenan bodas di handap. Ya guntingan ya. Tadi guntingan mana sih tadi tuh? Merah putih gitu modelnya. Tadi gunting mana? Gunting. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, Bah. Pada itu maros abah ari bumina bapakku di paling mananya jangnya. Bapakku, Mohon bapakku. titip parapatan, Bah. Mohon. Ke belok ka Katuhu. Oh nya. Di Katuhu teh desa. Nya. Teras belok ke kiri. Nya. Iki aya pagar warna hijau, Bah. Oh pagar warna hijau. Nuhun, tah eta bumina, Bah. Oh nuhun atuh jangnya. Abah Bah, bumina. pernah naon ka Paku teh? Ye amang jang abah teh eta teh sobat tibah heula seperjuangan abah teh eta teh. Cari ka Bah, di dia, Bah. Mampir eta 17 ya abah mau ngaganggu ka. Bah. Oh, Cari, Bah. Ini cari, Bah. nuhun atunya ya abah cari idenya atuh abahnya. Di kegiatan iya budak ngorak ieu. Saya Jam jang Agustus. saya jang emang kudu kreatif budak norak teh nya gitu nalika emang istilahna bulan Agustus seperti Neng, kieu, kopi, Neng. Neng, halus jang halus kopi gitu, ya Abah. wios jang wios abah mah da emang kana kopi teh tara ieu gitu kan geus jarang gitu. Lanjut, Bah. Masyaallah. Bang kopi doang, Bah. Nuhun. Nuhun. Apa kopi nambah dah? Barengan keur ngopi ieu teh. Aduh. Oh, nuhun. Aduh, teh eta ieu nan sabaraha urang ujang di dieu. Ieu we aya abdi Oh. mah. Dan karumpul gitu, dan Karumpul budak anu sajana kamarana teh datang ieu teh. Mohon. Gitu. Bah, ari abah bener saperjuangan jeung Paku. Lamun dipercanton majang emang bener baheula teh saperjuangan. Malah mah ayeuna mah makan alus kana milikna. Kan ieu nanti terjadi ku ari abah mah kieu weh gitu kan. Padahal baheula abah teh berjuang ngilu bareng jeung manehna teh gitu. Coba Bah, ari abah perjuangan coba kuing hayang ngadengekeun dongeng. Nah, bener, Bah. Yo. Kumaha sih zaman Belanda teh Bang, perjuangan gitu teh, Bang. Ulah hayangnya hojang ulah pahit. Sangsara zaman baheula mah jang sangsara Bisa gitu coba kan. coba pang Kajian, Bah. caritakeun coba. Ramadan ngora mah Hayang tanya nyaho, bisa nyaho soten. Nyala dari jeung maksa teuing mah kieu gerajangnya. Tapi ulah kaduhungnya jangnya. Nya, Bah, nya. Ulah nyalakeun abahnya. Bah. Kieu jang
dina hiji poe pada waktu zaman harita zaman Belanda nyajangnya. Di hiji lembur kadatangan Belanda dideredet eta lembur teh jang dideredet. Rebo Agustus 1845 gempar ngabayak pasolengkrah jasad ngagaris kasurtina ati nenggara rasa sanyana ngawengku ngawangun gumulung nakalbu geter-geter hate ngawinci kawani diri tuh tingali dulur orang nu gugur tuh tingali baraya nu perlaya nyiram bumi ku getihna melak jasa ku nyawana perlaya lain dihaja gugur lain diatur tapi kasurung ku rasa embung kabawa rasa teu narima mun seug nagara dijajah dengan hei para penjajah biadab hei Belanda keparat ieu aing masih aya aing masih bisa keur ngusir sia kabehanana yeuh nyawa kadiekeun kamerdekaan. Rebo Agustus 1845 nalika suasana mencekam di hiji kampung Wanajaya Wetan katingali sakelompok warga nuju riungan bari susulumputan naon atuh nuker diomongkeun naon atuh nuker didamikeun yuk urang deketan. Dong, Ya Dan. dong alus-alus yang cagak nanya. Yap. Yang penting loba. Beres. Dan. Hmm. Sekira-kira kurang menang malnya lawan Belanda pakai bandringan. Sadung. Ya Dan. Dong, Ya. kurang kan tinggal letik, kurang lembur. Nah, Yes, apa karena bandingan pasti mah teu ngagunakeun anak. Berperang, kita nu kahiji. Nu kadua, arek make naon deui, lamun lain make bandingan. Jeung ieu bedog ya, ngotak. Ya. Nah. Terus umpama aya senjata, kita kira senjata ya. Ya. Bisa tuh orang ngagunakeun anak. Bisa-bisa nembak Belanda, nembak musuh kena parah. ih, Ali mah. Nah iya makanya kita gunakan eta bandingan aya. Saya aya. Ieu ka mana ya di jadi sih Udi? Buka tuh jigana keur mancing tuh budak teh. Hah? Keur mancing jigana, kayak kieu mancing jigana. Kan mancing. Heeh. Aduh. Enggak ada budak teh. Coba tiang dong. Siap. Yang lah nya. Yang. Diterusin tik deda. Anggeus nya tak? Assalamualaikum. Salam. Salam. Merdeka. Merdeka. Tang duaan. Kowo. Jadi strategi orang kudu keluar, kudu diperjelas. Merdek. Oi. Mau sih? Mancing. Mana? Oh, Mancing malu dulu. Panggil komandan. di mana? Lokasi. Men, Yuk. Penting. dipancing bawah. Bawa. Kenapa sih kemana teh? Cek mere duit naon cenah.
siap. Kan? Ya. Menang ya hiji. Alhamdulillah. Ayo. Diam. Saya kemana? Persiapan saya. Ya, terus tinggal orang kayak pergerakan sekerap tadi perang kurang bisa pilih berapa balik nanti kalau ya. Siap. Namun saya kira-kira nanti bisa kena keluar dari tanah ke komandan itu bisa keluyur, kan? Dari jauh. Ini aduh. Anak. Dengar. Persiapan strategi perang orang tingkatkan. Terus oke. Bila mana misalnya digunakan anak, orang itu bisa apa? Bisa gitu. Siap. Enak ya? Siap. Siap ayeuna urang baris. Siap. Strategi perang urang. Siap. Ganti baju. Pakai baju tak? Oke, salin kabeh. Pokoknya lamun anu kagedean teh kayak diawakan nu ada gede, nya. Lamun anu bisa nu leutik nu leutik. Oke, siap. Ya, Res. Siap. Ya. Anu urang siap urang kayak baris. Siap. Ayo, siap. Orang kalau kasih. Dahon cewang taringnak, sumore ang maringhak, nekat na pakakawan, makapag na pangawan, jadong mundo kakamot, pantrang mulang moncewang, nunwan suta sa sana, berjuang ke lemah cair, rapi-rapi pegang pahati. Kaya basah betapa pulang Gerak dari cepat, gerak. tikas. Gerak. Siap, gerak. Kanan, gerak. Salah iya, lengan iya. Kumaha sih sia teh. Ini jalan. Entong balik itu. Balik ka dia. Jangan anu dia. Katoho. Lekuk sia. Bener sia. Tunggu tarik. Gerak, siap gerak. Hitung. 1, 2, 3. 5. Siapa hiji 2 3 4 tadi opatan itu hiji 2 3 4 opat jadi zaman. Bagus kita. Sini. Disiplin, dia disiplin. Dua ngerti ke orang enggak udah. Pasukan, siap gerak. Hitung, mulai. 1 2 4. Lu aing. Aing tadi aing opat. Di dia opat satu dia nu tilo. Hiji 2 tilo. Ya. Siap tak? Siap. Ya. Belak. Tilo. Pasukan siap gerak. Hitung mulai. 1 tilo. Anjing. Aing. Tadi akhirnya ngadaranya tuh sih. Di dia tulisan tadi dia nama 2. Hiji 2. Astagfirullahaladzim. Oh, siap. Disiplin, siap gerak. Hitung mulai. 2. Ketemu nu aing, euy. Aing ya dia tadi kita opat, kita tilu. Banyak budak kamu belum diajak, itu diajak, kita ajak, lagu dia turun juga belum kulungan, apa saja, ya, apa saja, galak, ya, gerak, kereta tukur dulu sampai dia. Ya, lagi mau lapor ke ngarannya. Langsung tadi ke komandan, langsung tadi ya. Siap. Siap, gerak. Laporkan diri. Mulai. Apa? Ya, nama saya Uji Binansari Abu Sengkek kita peang amat di kuda. Ada kupanjang-panjang teh gara siap. Gampang kan? Wah, kan harap tahu tukang naa. Terus jadi enen. Siap di tempatnya. Aduh.
Ketangaran siya lah gitu dah, panjang teh, ganti mah. Ya, ganti, ya. Enen, ya, laksanakan, balik ke tempat. Ya, laksanakan. Singgah ada. Apa? Dan. Saat gerak baru lapor. Ayo, stop, ayo. Diajarlah dia stop. Ya. Ya, lapor, ya. Nama saya Bu. Ya. Ini Karim. Ya. Kapal saya? Selesai. Jangan kembali ke tempat, laksanakan. Ya, lapor. Ya. Nama saya Sabdong Ikarman. Siap ditugaskan. Siap, laksanakan. Balik ke tempat. Maju. Lapor. Iya, komandan iya, kaliwat. Iya tuh sih balik teh. Aduh, aing mending geus ampun aing mah sok hayu lah lapor. Lapor. Ya, nama saya Sardong bin Taman. Oh, aing Eta manu aing. Aing mau ngaran teh tadi. Lapor. Ya. Nama saya Godek Ya. bin Kaman. Saya siap ditugaskan. Siap, laksanakan. 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 Kan. Laksanakan. 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 Ya. Siap dengan. Ya. Nah, laksanakan. Istirahat sobat. Ya. Ngayakeun kemarin kabehnya. Belanda ayeuna geus ngawani-wani mencakal lembut urang. Beureureun sareng ge disakal kumata kan ya, kami kan serangan Belanda begitu eta dahsyatna anu sakitu pegana teh urang sadaya. Nah, hamararaneh erek cicing wae gitu. Siap. Ya. Ku kitu na yuk urang ngayakeun mereka perdaya. Kakak. Akal. Berdaya. Tangga bisa. Mata orang dijibet akal di pengabisa urang. Kan urang asa kuatan, kan urang asa benjotor, tuan putih Surabaya itu kemari. Ya. Siap. Nah, begitu na. Kukuring dilapis siang lengan. Kunaon? Iya, lengan. Ai siap berang maju ke situ. Kata bisa nggak sih di kurang apa sih penjelut garanta gerundul ke situ. Tuh, tuh. Tunggu dong. Siap. Ye. Kapan, Ye? Tuh. Ya Allah. Aing tuh. Jadi ganti sih ya atuh eta. Coba dibuka sorangan. Coba tuh, coba ini. Bong eta teh aing. Kasar. Ala. Siap. Ampun goblok. Aing kesel. Benar. Siang tong panggil itu deui ah. Deui sekarang. Tadi yang disebutkan Belanda menyerang ke lembur urang geus tidak bisa hancur pisan sehingga orang buat poin itu bisa balik. Persiapan keadaan urang Allah. Siap. Isukan. Lamun misalnya aya saur teh anu datang ke lembur, hati-hati. Siap. Bawa ka diaprokan. Siap. Oke. Saumpamana misalnya udah sekanyahan dia atau jelema urang, cara urang diaprokan. Siap. Lalu gitu nah. Ayeuna diajar ngoronang. Diajar tiarap, kamari tiarap. Aduh, eta bahaya eta. Bahaya. Tiarap bahaya eta. Sok anu diajar tiarap ya. Sok lebih ka dieu ya kira-kira. Pasukan. Tiarap. Mulai. Eta si goblok.
belum? Ini bernaon? Rono. Nyarap atau ke sepatu. Kumaha sih? Lain itu. Bukan di mana ulah tong molor. Aduh, jadi jelaskan ke mana sih? Salah. Mana? Yo, tah harap yo. Sok. Nah, eta. Nah, eta. Hei. Kenapa? Jangan ya, siapa tuh? Tahan nepi. Kemana wae? Tuh si komandan burung. Udah. Aing keur GS. Mau? Tuh bang deh. Udah. Mari. Naik ke. Strategi orang beres ya? Jangan beres. Bantulah kan mati senjata itu orang bisa kan? Bisa. Lalu misalkan orang gunakan bandingan orang hampir bisa hafal kan? Apa? Siapkan bandingan orang ulah nepikeun ka lengah. Siapkan pikiran orang, siapkan tenaga orang kan? Ya, Siap. siap. Hafal. Oi. Apa Dan? Benar. Yang mau ada luhur. Kapal main kadu. Ada balik hati-hati di jalan ini ya. Nah, dulu. Terus kali mau kemana ya? Belanda 60 orang tapi kita orang kelang kabut. Ayeuna salah satu orang kudu bisa nganyangkeun di mana markas eta Belanda. Siap, Ya. Saha di antara maraneh anu sanggup? Siap, Jaga saya turun ke lembur. Siap, saya dah. Uji siap? Siap. Oke. Lamun misalkan nanti itu uji turun ke lembur, turun intip di mana Belanda di dunianya markasna. Siap. Kan hati-hati. Ulah nepikeun ka aya anu nyahukeun ya. Siap, Ya kan? Laksanakan. Nah, ayeuna silakan muji turun ke lembur, Ya. tapi hati-hati. Ya. Kita bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Oke. Ulur urang geus indit. Ayeuna urang kudu siap hati-hati. Isukan ungu jaga perbatasan. Siap, siap. Loh, Siap, jaga perbatasan defensa. siap. Bek. Lan bos. Perang. Semangat juang. Isukan jaga perbatasan di tengah. Komandan Erik Lukuken dan Budi. Siap, Dan. Nah, itu nak senjata siap ke ulah lebih ke tinggalan. Siap, 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 siap. Gitu. Siap. Dulu, nah, bedok, bandringan, bangku runcing, ya. Ada yang keluar ada. Siap, siap. Otak orang gunakan, strategi orang gunakan. Siap. Ayo penting, saret digilir. Sardung, aja ku, dila. Siap. Kemarin di kemana? Siap jaga di dia. Siap, Oke, ya. siap. Sok, ayo ngadu ke Allah. Ya Allah,
mudah-mudahan negara orang, bangsa orang, agama orang diselamatkan dina penjajah anu biadab. Amin Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mereka. Masuk. Masuk, Ki. Astagfirullah. Udah, Randan. Kita jaga kalau sare. Udah, awas. Cuma informasi Aman. Informasi aman. ayo nonton tuh apa? Apa? Aman. Pokoknya aman. Oke, kenali. Terus cuma informasi mana mangsa Belanda? Tadi saya di kuping dan itu omongan maneh nggak diintip. Markas Belanda ternyata ada di Jalan Bona. Tepatnya di sektor utara. Oh, iya. Terus saya diintip terus. Manehna poe ieu erek nyisir lokasi di dia. Oh iya. Heeh. Masya Allah. Tepatnya jam 12. Jam 12 pas tadi teh. Jam 12 pas. Waduh. Mungkin itu orang siapkan. Siap. Pakakas orang senjata orang. Kumpulkan, siapkan. Orang ayakeun strategi. Siap. Caker menghadang eta penjaga. Siap. Sok ayeuna baris lah, buru. Baris. Seperti anu geus kita informasikan ku dulu orang mugi yen Belanda poe ieu jam 12 beurang bahasa Indonesia tepat urang ieu. Ayeuna sekarang jam 11.50. Aya waktu 10 menit deui ukituna siapkeun jiwa jeung raga urang. Ulah siap. Apakah marana siap perang Belanda? Siap. Apakah orang siap ngabela bangsa? Siap. Namun itu marana dina poe ieu diberi gelar Laskar 6. Siap. Kami Laskar 6. Bagus. Terus anu seterusnya. Mugi. Bantu. Siap. Gede. Siap. Mana ulah sieun? Perang ngalawan Belanda jeung ngabela bangsa ieu urang jeung kasieun. Strategi perang anu geus urang ieu. Rencanakeun eta kudu kapal kabeh. Siap. Ulah nepikeun ka urang poho, ulah nepikeun ka urang lengah. Siap. Setiap aya Belanda anu datang dari kadang ulah nepikeun asup ka markas urang. Siap. Siap. Ayeuna, aya eta.
Komandan. Yuk, Cara kalian menangkap pelanggar. good, good. Ambil ke barang. Yuk. Jimbowo ibu berontak. Komandan, berhasil menangkap laskar. Ternyata banyak pemberontak di luar sana. Good. Highlight you punya kerja. Hei, bilang, di mana akan berada? Nyok, itu nyok. What? Apa kau punya ngomong? Nyok, nyok. Apa itu nyok? No. Hajar! Hajar! Mr. Jet, di mana kau temukan ini orang? Temukan ini orang sangat jauh. Mungkin di sekitar markasnya. Oh, good. Sekarang kau intai. Saya tahu di mana keberadaannya. Oke, let's go. Good, let's go. Apa yang dibawa? Berontak ya? Sambung. Tuh. Saya nggak mau. Jangan bawa kemana? Siapa kau punya nama, Nona? Noni tuan, Noni. Mau tanya, kenapa tuan? kalau Tinyaho itu apa? Oh, itu ganteng dan gagah. Oh. Kalau Nyao? Nyawa itu gelo. Gelo. Apa itu Gelo? Gelo itu baik hati tuan. Ah, good. Gelo. Good. Juga gelo. Oh. Coba temani minum. Biar santai, oke? Ya tuh. Kamu cantik juga ya. Ya, tuan. Oke. Minumlah. Beri dia. Minum. Tuan. Tuan. Tuan.
Napaktilas para pahlawan bangsa berkibar dalam syair sang saka. Berkobar dalam puisi Indonesia untuk meraih cita-cita merdeka. Napaktilas anak bangsa bersatu dalam semangat jiwa, bergema di jagat Nusantara untuk meraih prestasi dan karya. Merdeka! Kata yang penuh dengan makna, bertahta dalam raga pejuang bangsa, bermandikan darah dan air mata. Merdeka! Perjuangan tanpa pamrih untuk Republik tercinta, menggelora di garis khatulistiwa, memberi kejayaan bangsa sepanjang masa. Merdeka! Harta yang tak ternilai harganya. Wah, bangun, kita ke Solongan. Ada apa? Kita ke Pergi Solongan. mana? Bangun! Di mana kau punya kawan? Cepat
bicara. Ada apa itu? Periksa dia. Jauh. Mau tak periksa? Kemana? Bangsa. Ini punya teman kamu ya? Hai kamu siapa wai? Gimana kamu punya kawan? Hah, cubluk aing. Pasti iya mah. Bicara. Balik ke belakang. Jauh. Kita kecolongan. Kita punya senjata diambil. Siap untuk berperang. Siap. Bagus, periksa senjata kalian. Angkat! Bebas ya. Ayo bung lah. Hai bebas. Embung, Tenang sih. betah. Ih, siapa kunder. Batur mah, pas teh atuh si Mambung. Embung, bongan di luar udah gue Belanda, mending di dia dulu lima Belanda ieu mah. Di harapan wae kumaranehna. Ayo, Embung, ayo. embung, Ayo mah. embung. Jangan tanya. Ngilu. Tungguan.
serbu. Dan. Menang dan. Makan ya. Lantung. Mundur. Macem-macem. Yuk. Nah, sia ya macam-macam tak lumur aing seringnya. Mana ini namanya? Nah, iya ditunggu ya. Buuk di Gerah bawah. tak sia? Gerah tak? Hah? Kayaknya menyerah. Saya takut dengan laker 6. Bagus. Saya takut dengan laker 6. Bagus. Buka baju sia tak? Buka baju aing. Sarka buka. Buka baju. Baju nak buka. Dong. Buka kan? Yap. Buka. Buka. Tembak apa ya? Cepat, jangan lambat. Buka. Boro-boro buka. Baju aing. Ambil. Baju aing. Makanya sia tong wani-wani sia nyerang ke negara aing. Ya, aing ya, kieu oge, micuna jaka sembung. Aing incuna jaka tingkir. Aing incuna kicari. Aing incuna Oma Irama. Yang ada. Maka sia kudu bener-bener taluk. Sia kudu balik sia kalau mun sia kali itu ah. Balik sia. Kami menyerah. Naon? Ieu naon? Kami akan pulang ke negara kami. Oh. Ayo dia. Abon. Merdeka. Merdeka. Oh, merdeka. Merdeka. Oh, merdeka. Kumaha aja. Teruskan perjuangan. Aku mah jang teruskan tong ya caritaan teh jang perjuangan. Ya, teruskan tong. Embung ba ah. Embung geus teu kuat enak mah bah. Aduh, Embung enak mah. Aduh, kerasa nyeri bah. abah gara-gara mana? Kuat. Cek abah oge naon, abah teh mung nyaritakeunana, ditanya hajakal. Yes, abah RK kunya, itu gara-gara maneh, cek abah ge abah teh embung. Abah teh ah. Iya bah ah. Tadi ulah carita bah ah. Samkia aing euy. Euy gara si abah jadi kos kieu aing tadi nangteu carita doang sakieu teh. Komod aing. Perang